Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Asep Muhammad Fahri Ardiansyah di kelas 11 MIPA 5. Di dieu abdi bade ngagugantara tentang akhlak. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wa islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Salawat sinareng salam mugia tetep dikocorkeun dilaksanakeun ka junjungan urang sadayana umat Islam ngadana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, sahabatna, tabi'in, tabi'at anu mudah-mudahan an'amana alaina bi ni'matil iman wa islamna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Salawat sinareng salamna mugia tetep dikocorkeun dilaksanakeun ku junjungan urang sadayana panutan sadayana umat Islam yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kaluargina, sahabatna, tabi'in, tabi'at anu mudah-mudahan milugi ka urang sadayana salaku umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusik kuring di kahormat. Sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Hadirin anu dihormat kusim kuring. Satu acana sim kuring ngaturkeun sewu nuhun ka pangantos waktos anu parantos masihan waktos ka sim kuring pikeun ngadeg di tempat nyaeta pikeun medarkeun hiji diantara anu sinang ngeunaan akhlak. Hadirin anu kusim kuring ketika hormat, ayo urang diharga zaman baheula di mana zaman jahiliyah lamun keluarga oleh buru-buru dikubur musabab dianggap bisa nurunkeun derajat. Tapi lamun keluarga orok kalau buru-buru dibere kamuliaan ku sabab zaman jahiliyah tak kalayan pikiranana matang agama, tapi janten zaman anu ngeunah sanatiasa Nabi Muhammad diutus lamun urang perhatikan kalakuan zaman ayeuna. Kalakuan gaya hidup kalayan pakaianana oge geus jauh tina tuntunan agama Islam. Kukituna ayo urang sami-sami ngajaga pergaulan supaya salawasna aya dina tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu musim kuring di kahormat, anu musim kuring didugikeun urang leuwihna nyuwunkeun diapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.